Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Balati Demit bagian ke-18 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Teu kaluman asa dikurung di kungkung teuing hirup teh ari geus pindah ka tanara mah. Atuh nu gok-gok panggih teu jeung nu baraju hejo deui jeung nu baraju hejo deui bisa nganjang atawa silih anjangan jeung buruh kontrak nu maratuh di bedeng. Malah sakapeung ngosok rajen oge mireungeuh nu herang-herang tambah saregsek teuing panon disagigireun pamandangan endah jeung hawa anu seger pikebetaheun teh. Tapi pikeun data mah sakapeung kaayaan sakurilingeun kontrak tanara teh ngan saukur semet ngahudang rustras inget kanu enggeus. Pang-pangna kabebene nu tacan karuhan kasampeur deui. Mun teh mah nya geus diinjem ku siluman dipake balad prajurit Balati Demit. Katurug-turug deui ayeuna mah sebut geus jauh ti kota. Sasat kapeungpeuk sagala kasempetan pikeun nalengteng mapai-mapaina. Mun rek kugontuhon kana kayakinan yen nyemin aya bari moal jauh ti kota. Nu matak teu aneh mun keur data mah tuluйna asa cuang ceung bari asa dipiceun ngajan bebas leluasa oge. Tapi telugina bisa sagarap ingsun ari kudulun ta jauh atawa ari hayang neangan bebene di luar lingkungan daerah pancen tugas nama. Mun keneh-keneh mah nya sasat keneh-keneh najan bari patempatan teu dibuder ku pager kawat cucuk. Nu karuhan mah malah dibeungbeuratan ku tugas disagigireun kudu ngasuh anak buah teh. Nu tangtuna samemeh bisa ngadalian disiplin nulian teh. Pang-pangna sorangan heula nu sasat kudu katurut jeung diturut ku sahandapeun. Lantaran kasebut pamingpin mah lain cabak enteng. Mun cara guru mah teu beda ti cabak guru nu kudu digugu jeung ditiru. Ongkoh kekarangangon sato oge ari bari elo dan luar leod. Piraku angonanana teu ngaruksa kebon batur. Ari ayeuna jol hal-hal nu matak ngahudangkeun panasaran. Beja mager aya nu kungsi manggihan nu ngariringkik bari ngahihih di wewangunan pabrik. Disebut kunti bisa jadi disangka siluman nu sok mawa gagaman Balati Demit teu pamohalan. Da puguh kaayaan keur meujeuh nagehger ku eta kejadian. Ari ditilik kaayaan palataran sakurilingeun bangunan disebut jadi markas Putri Demit tea. Nya hieumna ku kakayon bari rada nenggang dina mumunggang mah. Tapi teu kasebut keuman pikasieun. Malah pamandangan di dinya teh mutuh matak betah. Pantes menjadi tempat reureuh ngaheningkeun pikir. Tapi ari keur kaum di dinya mah najan nu maratuhna di bedengge arang langka nu wani ngulampreng deukeut-deukeut ka dinya. Lantaran sieun dihoh ku anu ngageugeuhna nu geus kaustara murah haok murah gaplok. Ngan sawaktu-waktu ti kajauhan sok kabireungeuh aya truk nu eureun di pakaranganana. Ngadon nurunkeun barang-barang hiburan rupa awewe. Tapi pikeun data mah lain katarik ku magar garilisna nu diturunkeun tina truk. Pang-pangna katarik ku hayang ngintip anu ngariringkik bari ngahihih. Nu salian ti eta aya patula patarina jeung papayan kabebenena teh oge sorangan geus ngalaman mireungeuh kolebatna jeung ngampihan gagamanana. Memang darta kungsi ngalaman gegebegan kareureunnakeun. Bari ngimpi panggih deui ge di angir mandi. Sasat neuk-neuk meulah jantung palias mun kudu kasorang kapanggih deui. Tapi ayeuna mah kajurung melang kanu dibikatineung dibelaan bakal kumaha bae balukarna. Sasat kop badak kop maung pikirna geus gilig hayang ngintip nu ngariringkik barilah lahan nekat mun beurang rek dirontok dicerek moal diresepkeun deui. Dina apesna moal awel mun sorangan kudu ngalaman jadi wadal parepehna dina meunang nawar purun hirup marakayangan asal babarengan jeung jadi bebene. Ngahaja wewangunan disebut markas Putri Demit teh saban beurang diincer ti bongohna nu ngeusian. Ngarah salse dina ngintip jeung galunganana. Memang hese ari hayang kosong pisan tinu ngageugeuh nama. Malah sakapeung sok rajen oge aya urang luar nu ngahaja datang ngalapsu suguh
atawa ngadon mekal purakeun di dinya. Kumaha ari katempona markas Putri Demit teh? Cek Darta ka Gyuhei atawa prajurit Juhri nutas ngincer eta tempat kasorenakeun. Aya sedan rupina mah ti kota nu tumpakna cuy atanapi kapten Jepang ngabantun istri geulis naker. Walon Juhri mere laporan ka Darta. Ke atuh diuk geura di dieu tarurun di dinya kitu. Cek Darta. Mohon mong sedan sareng supir nama teras asup ka pakarangan kawasa pabrik. Walon Juhri bari gek diuk gigireun Darta. Rupina teras mondok. Mang lebarkeun ku gelis sareng budakna we abdi mah. Kuuyuhan daek ngaladenan nipon nu sakitu kolotna. Cek Juhri bangun nu handeuleun. Tuda gelis geungan ukur luarna euy, jeung lain ngarah kolotna deui. Tapi nu diarahna teh eusi sakuna. Geura kapantar ilaeng ge piraku teu daekeun. Mun ceuk merekis eusi sakuna mah dasahan nu teh hejo neuleuh duit. Tembal Darta bari seuri. Tah duka atuh upami kitu mah. Mung ngalebarkeun teh buah ukur korban paksaan. Alatan katipu ku bade disakolahkeun ka Tokyo. Kitunya. Sudah seseueurna nu jadi wadal panipuan kitu teh cenah putra-putra menak. Mana pantes bade lalucir oge. Sareng anak teteh kuricakan mah pimana henteu nganggo tiasa sekolah ka Tokyo. Nu kantanan mah ukur kurup kana babu. Juhri nyaritana dari anaker bari panon mah kawas nu neuteup ka jauhna. Kusok ngahinakeun mana sina atuh keur jaman dijajah ku Walanda. Cek Darta rada nyelok. Dupi ayeuna tos merdeka kitu. Prajurit Juhri mencrong ka Darta. Nu kantenan ayeuna mah dijajah sagala-galana. Nu edan nu gelo ge apan memehna mah tara teuing aya nu dicalana kadut. Ari ayeuna jelema balik oge didangdanan sina siga bebegik. Geura mangga tuh tingali buruh pabrik. Mun lalaki dicalana kadut kaluhurna buligir. Ari awewena di samping karet bajuna haramai. Paling ginding keur lalaki kaluhurna make baju bulu domba nu direnda. Meh saban golodog geura kabireungeuh ngan kana rindesan tuma. Cek prajurit Juhri kawas nu kacidet ceceubna kana kaayaan zaman harita. Jabati sedanna teh adi nu asupnya. Cek Darta megat kalimah nyalenggorkeun ka geheul Juhri. Teu katinggal mung istri nu seueur kamari teh. Aya saurang deui nu kantun. Walon Juhri. Taya lowongna atuh lamun kitu mah paingan cek basura mani pilih genti teh daratangna ka dinya teh. Anggot wartosna urang dieu mah upami joltrek nu ngabantun susuguh nu anyar da mani ragek sapetos anjing nu merebutkeun tulang. Ayeuna mah kieu we atuh. Engke peuting urang lah-lahan intip kudu oleh panasaran dewek mahari. Kek dupi Budan Codono saleresna panasaran kunaonna. Ari kudu diterangkeun mah panasaran ku hayang ngebuktikeun naon saanyana nu sok ngariringkik bari ngahihih teh. Mangkaning ceuk nu kawenehan aya di sok kurilingkeun eta tempat. Darta nandeskeun bari malik mencrong kalebah wewangunan gedong nu aya di mumunggang. Atuh bagian kunti nu kitu mah. Juhri ngabiri gidig. Rek kunti rek dedemit tawa siluman balati demit. Dewek mah keukeuh panasaran hayang ngabuktikeun inya. Ilaing manganteur ngintipna we. Hanas nu ngabrik jeung newakna eta mah keun bagian dewek. Kusok nu lain-lain Budan Codono mah. Cek Juhri bari terus ngaleos ninggalkeun Darta nu keur kebek kulamunan. Hayang newak nu ngariringkik bari ngahihih. Tambah lila tambah neka Darta teh. Dumeh cek ingetanana dina kapepedna teu bisa ngalawan eleh jajaten. Surat nutisi balati demit baris ditembongkeun. Sugan bisa jadi pakarang nu nyalametkeun kana dirina. Atuh dina henteuna bisa ditarekahan. Nyatina naon kadar pasrah ka pangeran. Asal getih satetes bukna salambar ulah aya nu disesakeun. Peutingna kebenaran poek mongkleng buta rajin. Rehe combrek pika keungeun. Hawa karasa pohara nyecep tirisna. Ngan di jeroeun wawangunan pabrik ting carelak raang ku listrik. Budan Codarta kalawan dibarengan ku prajurit Juhri jeung Tahya keteyep laleumpang ngadeuketan wawangunan pabrik.
kedepruk mapai jalan aspal. Tuluy dodongkoan kabeh tonggo, kuliwed kana hadapeun tatangkalan. Kuliwed deui katukangan adegan disebut markas Putri Demit. Les bae ringkangna teu katembong. Lantaran tong boronenjo anu jauh, dalah curug diacungkeun ge sirikna teu kabireungeuh. Tumaninah ti dieu ge ngintip mah. Cek Darta beri cingogo sarta ngarapetkeun awakna kana tangkal. Iukna angin gunung nu nyelecep tiis teu kira-kira karasana sasat nyiwitan kulit. Sedang cihcir jeung jangkrik tinggererit di sarada kawas anu jumerit marenta tulung, mutuh mata keleuwih keueung. Namung da bangsa kitu mah seukeut ambeuna sareng langkung awas batan urang deui. Cek prajurit Tahya bari manehna mah rerempodan, teu pupuguh calanana jadi baseuh. Duka ngadiukan cai nu nyangkruk di nendang daunan, duka teng-teng na anu bocor. Bari nage upami dihaja-haja diintip kieu mah ranembongan. Da manehna mah leuwih nyahobatan urang. Harewos Juhri bari muriding keueung. Ngomongna ngadadak semu haros-hos sedang awakna dirapetkeun kana bujur Darta. Ongko susuganan ieu mah, sugan kawenehan. Tempas Darta bari nepak kana pingping Juhri. Tuh siga aya nu lempang kaluar. Cek Tahya ngaharewos bari Noel ka budanco Darta. Jepang siga nama tu geuning mudun kalebak. Tempas Juhri. Lain kapten teh ya. Darta Malik ngareret ka Juhri. Rupina namung bade ka mana nya. Walau nu duaan meh bareng, tapi panonna mah tetep mencrong kana juringkangna. Ringkang nu remeng-remeng kacaangan ku sinar lampu ti tonggoh. Geus kitu les bae teu kabireungeuh deui ditereuy ku beleg-begna peuting anu poek mongkleng. Sabot keur kitu, brai pantau jandela kamar tukang muka lalaunan. Jeleng curut aya nu turun bari meundeutkeun deui jandela. Cerelat. Ngolebat bodas bari ngariringkik kagigireun gedong Putri Demit, malah atra lantaran kacaangan ku listrik sakolebat. Sarta seterusna ieu oge lempang gancang kalebak. Tuh tuluy kalebak. Kawasna manuturkeun tadi. Tapi nah kaluarna henteu sajalan. Nu saurang kahareup, nu saurang deui tina jandela. Aneh. Cek prajurit Juhri nyaritana ngaharewos. Nah tetenjohan kuring bae kitu ri. Lempangna bet siga nu teu napa kana taneuh. Prajurit Cahya jadi beuki mepet cicingna. Wah Putri Demit teh nu kaluar tina jandela mah. Da sidik geuning ngariringkik ngolebat bodas. Juhri ngaharewos ka Darta. Hanjaka teu katembong beungeutna, cek Tahya. Tuda biasana ge tara nembongan beungeut nu kitu mah. Jeung dirada beda siak dari bangsa nu kitu mah. Cek Juhri bari ngaberi gidig. Maraneh mah siak itu teh siak anu borangan. Budanco Darta ngagedean hate nu duaan bari nepak tonggongna. Nu tetela mah di tempat eta teh kungsi aya mojang nu ditandasan nepi ka maotna cenah. Cek Juhri. Nu matak pantes mun terus jadi marakayangan oge. Da mun paeh kapaksa mah teu ditarima dirituna oge. Bejeti saha ta teh. Darta rada muriding bulu pundukna. Sanggem urang dieu margi dipaksa ngalawan. Lah saha teh geuning cek Mang Ramjani ulu desa kamari nu nyaritana ge. Juhri mageuhan alesanana bari ngareret ka Tahya. Kek dan nila-nila kitu mun teu salah mah. Tanya Nilawati. Geuning alus ngaranna oge nya. Cek Darta bari ngareret. Tuda putra wadana wartos nama Walon Cahya. Geus rada jauh sarta teu katembong kolebatna nu ngariringkik bodas teh. Darta ngaharewos kanu duaan pokna. Taki-taki sarta dagoan di dieu nya. Ngaharewos na kitu teh Darta bari ngatayap lempang. Kuliwed ka pipir gedong Putri bari ngarapetkeun awakna kana tembok. Kodomang leungeunna mukakeun jandela nu ngab teu rekep. Sanggeus sidik taya reaksina naon di jero. Kalawan ati-ati pisan, beungeutna Malik bari panonna direretkeun dipake nempok ka jero gedong.
Celeng luncat ka belah kenca bari nyieun peta cara bieu. Tetela kosong ngan saukur aya simbut ngalumbuk nutupan guguling dina dipan. Anu saprena ngeplak bodas rada kusut urut di sarean. Kalacat Darta unggah kana jandela sarta terus asup ka jero. Seleksek kaambeus seungit minyak, reket jandela nutup. Darta ngaranjuk bari gewat mepet bari ngarapetkeun awak ka juru. Tapi di daguan bisa aya nanaon bat lebeng. Atuh bari ngarenghap jero, Darta ngeteyap meundetkeun jandela. Angin meureun, gerentesna. Red kana panto kamar nu engab, terus dipeundetkeun. Keteyap Darta lempang jejengkean, sedeng panona tetep mencrong kana lebah panto, bisi kabolosan aya naon-naon. Jepret kuncina nu nogel dikoncikeun. Sakedapan Darta ngarenghap deui, malah rada panjang renghap nage. Atuh karasa seleksekna anu seungit teh tambah minuhan irungna manis seger. Red kana dipanjeng simbut kandel nu rada nutupan guguling. Angeuna ngageter barengan siak napang rasa. Anu keung lain ruas lain, malah siga bebenekna ngajepat bari imut mindingan maneh ku simbut. Red deui kana jandela anu muka gebeg ngagebeg hatena ratug. Keteyep dodongkoan bari meundetkeun di jandela lalaunan. Bari ngajanteng handapeun jandela nu kakara dipeundetkeun, Darta ngarapetkeun tonggongna kana tembok sarta ngarahu kawas nu capek hate. Panona tetep ngulincer luak dieuk bisi aya naon-naon anu matak bahaya ka dirina. Red deui kana simbut jeung guguling, nyeh manehna seuri sorangan. Pangangguran geek diuk dina dipan, karasa empukna pantes mun haneut matak tibra sare teh. Red deui kana kapstok, rada kahalangan ku kimono aya tas awewe ngagantung, jung Darta nangtung. Kop dicokot bari luak liuk, pangangguran bray dibuka. Eusina lambaran duit puluhan wareuteuh keneh 3 gepok, jeung perabot kagelisan, kayaning minyak seungit, wedak, gunting kuku, lipen setip jeung saliana ditumpangan ku sapu tangan. Jabat ti eta aya kartu ngaran nyelap, kop dicokot bari dibaca. Unikna Raden Ganda Kusumah, camat pensiun. Ari sabelahna aya tulisan leungeun, belaan sarta jungjung ajen jeung kehormatan wanita. Nyi Raden Omasih. Sambuang deui seungitna kembang nu geus dijarian. Nyi Emin. Nyi Emin? Cek gerentes pikirna ngahudang kapanasaran, bari buru-buru kartu ngaran teh diselapkeun deui kana urutna. Huleng, ngahuleng, bari jeung kolebatna rupa Nyi Emin nu ngalangkang dina lamunan, lenyap hatena ngalenyap bari gegebegan, sieun nu boga kamar kaburu datang. Teu pupuguh kesang tiis ngadadak bijil mapai-mapai tonggong, rasa sieun kapanggih ku nu boga kamar jadi lebih gede. Bray jendela dibukakeun, celeng Darta luncat deui kaluar. Tapi henteu terus indit jauh, manehna nguliwed kana handapeun tangkal gi hujan anu gedena satangkep jelema bari ngarapetkeun awakna kana tangkal. Sedeng panonna teu boleh mencrong kabeh lebak. Blig, blig, sada sora anu leumpang. Bareng rikatna Darta ngarapetkeun di awak kana tangkal gi hujan, les sora anu leumpang teh ngiles lebah jendela. Rai asa karareueung, bulu punduk ngadadak muriding. Red disidikeun deui. Si horeng nu leumpang teh tadi nyalingker heula kana tangkal kembang nu rada ngerunggunuk. Bray jendela dibukakeun lalaunan. Cat bitis koneng bangun beuneur miheulaan nece kana tembok. Teu anta parah deui nu ngariringkik nuruban beungeutna ku buuk teh, gabrug bae dirontok ku Darta ti tukang. Brawil rag-rag ka handap. Grewek ditewak leungeunna sedengkeun beheungna didengkek bari ditunjal tonggongna ku tuur. Barang balik reka jerit dihuit ku Darta, atuh ngadadak balem, tapi tetep terjelan hayang lesot tina panyekelna Darta. Shh, tong ajerit, cek Darta. Leungeun katuhuna ngahompet beheungna sedang leungeun kencana nyekel pepeuteyanana. Sok atuh, nanaonan ari anjeun. Pokna haros-hos bawaning ku reuwas. Moal,
Kuring penasaran. Walon Darta ngaharewos, irungna kebeku ambeun nu seungit nembus ketugna jantung jeung geterna siak pangrasa. Sedang leungeunna pageuh sungkan ngalesotkeun deui nu keur dikekeuweuk. Ulah, anjeun mah satria lain. Lain, kuring mah jalma biasa. Ulah sok api-api, sot lesotkeun nyeri. Moal kajaba mun anjeun janji heula, yen rek tunduk ka bangsa kuring. Nah saha anjeun teh? Pokna bari anggar teu terjelan, nepi ka antara Darta jeung anu dicekelna padonca-donca. Kuring manusa, mana anjeun kudu janji heula yen rek tunduk sarta ngawula ka manusa. Moal, kuring moal tunduk nurut ka manusa, tapi kuringan semet rek tunduk ka nu maha kawasa. Sarta tinimbang tunduk ka anjeun, kajen kuring nemahan pati. Bener. Nah make teu bener, mana sot lesotkeun. Ongko hina ari pantar satria kudu ngekeuweuk pantar kieu mah. Tapi penasaran mun anjeun teu janji heula mah. Kuring mah terang hahambur janji. Ongko kuriak wae engke anjeun ngarasa kaduhung, bari kuring dialungkeun deui ka jarian. Kawaranan ku beja. Jadi hayang ngasaannya. Lain hayang ngasaan. Ngan kuring hayang ngabuktikeun. Nyasot atuh lesotkeun heula nyeri. Bokna bari teu terjelan jeung ngagubageubig awakna. Anu lila-lila mah boukna anu ngariringkik teh mendingan beungeutna lesot sarta nyampai dina leungeun Darta. Tuh dah mana runtah kuring mah. Sot lesotkeun bisi ngajerit. Nanaonan atuh ieu teh? Cek Darta bari ngalesotkeun panghompetna tina beheung anu geulis. Tong di dieu, hayu urang ka jero bisa aya anu ngintip. Pokna anu geulis bari jeng loncat kana jandela. Sarta dituturkeun ku Darta, terus jandelana ditutupkeun. Nu saterusna manehna duaan di jero. Sakedapan mah boh Darta geus puguh anu geulis nu boga kamar, semet papelong-pelong bari papadang ngahega kawas nu capek. Punten, sama sekali abdi henteu aya maksad awon. Cek Darta satengah ngarewos bari neuteub seukeut kana beungeut anu geulis. Mung bade nangkep pangintennya. Walona bari malik mencrong. Sanes polisi. Tapi salira nu ngajaga keamanan di dieu sanes. Leres. Jadi aya hak sareng wewenang newak sing saha nu ngajalankeun kajahatan di ieu daerah sanes kitu. Dina perlu nama dibedil. Tuh geuning, mana kitu ge salira teh curiga kanu aya di ieu kamar. Pokna bari narik kursi disodorkeun ka Darta. Sedeng manehna gek diuk dina dipan. Mangga calik salira tamu kuring. Mung kahudang ku beja bari salira kitu peta. Cek Darta bari gek diuk dina kursi nu disodorkeun ku ramo anu baleuneun marucuk eurih. Sedang kukuna paranjang tur sareukeut. Sumuhun bade nangkep. Mangga dalindek ieu pira kue tiasa ngejat pantar awewe cara abdi mah. Katurug-turug di luar ge panginten parantos dikepung. Darta balem teu nyarita sakemek-kemek acan. Manenangan semet melong kanu disang hareupan. Atuh pok deui nu geulis nyarita basana. Eta mah tos biasa uri-uri abdi kecing cirihi kitu peta. Tuluy salira aya di dieu. Mana teu aneh keur abdi mah. Nyangka awonnya. Cek Darta beri mencrong. Muji kana karancageanana malah abdi mah moal teu dina pangkat sareng bintang gerak kudu keur meujeun aku mawasa oge. Sanes kudu kawasa nya. Sanes ku anu kumawasa bari mak ayeuna mah. Walau narada kuraweun. Ke ari salira saha atuh? Abdi mah tos nembrak runtah. Mung nu penting salira kedah nerangkeun maksud anu salaresna. Ulah matak hemang nu kadongkapan. Ongkoh biasana oge bruk-brak mangga satria mah sanes. Manasina atuh ponggawa jajahan. Semet ngemban parentah bari teu aya kawijaksanaan. Komo nu tos jadi runtah di jarian model abdi mah. Celeresna mah kieu atuh. Cek Darta bari derek-dek nyaritakeun maksudna ti mimiti manggih beja soal aya anu kawenehan mireung nu ngariringkik bari ngahihi di pipir eta gedong. Mung sakitu-kituna. Leres. Bohong. Ke atuh dupi salira kenal ka anu ngaku dirina balati demit.
Henteu ongko eta mah siluman sanes. Teu pati yakin. Setengah-setengah atuh, anak itu teu masagi pangintennya. Margi beda sareng kanyataan seueur pabentarna. Katambih ku bukti cikeneh deui nya. Ke heula eta mah. Ayeuna kenal ka Nyi Emin? Ceuk Darta ngagentak. Seueur jenengan Nyi Emin mah, malah gandek pun biang oge Nyi Emin wastana. Ieu mah Nyi Emin nu digujulkeun magar diiwat siluman. Atuh sanes ka abdi naroskeunana Nyi Emin eta mah. Kedah ka saha atuh? Kedah ka nu ngiwatna, nu geulis imut bari neuteup ka nu beuki bangun bingung dililieur ku manehna. Memeh kanu ngiwat teh tangtosna oge kanu sakira kenaleun heula naroskeunana teh sanes. Nu mawe abdi mah teu kenal. Aya deui nu kenal jabat Nyi Emin rencang tuang ibu. Aya pamimpin abdi. Ke pamimpin naon? Pamimpin gerakan Balati Demit. Sanes pamimpin Seinendan atanapi gerakan pemuda. Dupi ka jenengan Nyi Raden Omasih kenal teu? Atuh eta mah sesepuh waktos di asrama. Dupi salira saha? Kurniasih. Pokna bari tungkul sedang leungeunna nyingraikeun buukna anu ngarambueun kana beungeutna. Atuh putra Paganda Kusuma, leres kitu. Mohon geuning uninga kapun bapa. Darta sakedapan ngahuleng kawas nu neangan pijawabeun. Geus kitu pok manehna ngawalon. Kaleresan kantos tepang dina kareta nalika bade ka Jakarta. Anjeunna nerangkeun bade mapai-mapai salira sareng bade kela kanu nyepeng ka kawasan di Jakarta tina ngaraos meleg-meleg asa katipu. Katipu? Mohon salira teh bade disakolakeun ka Tokyo. Darta nyelok nyeun pi andal deui. Leres. Walona dumareuda bari nyalangkrung cipanonna. Namung sanajan kela ka mana bae oge moal aya pedahna. Kitu deui abdi parantos nekat. Moal bade wangsul di kasepuh. Pokna Neng Kurniasih bari tungkul ngahruk. Namung tuang rama tos pesen upami keleresan tepang sareng salira kedah enggal ngawartosan. Ceuk Darta Daryana keur nyaritana. Omat ulah margi teu aya hartosna. Anu puguh maukur mata kotoran kana harkat sareng kalungguhan aranjeunna. Walau Neng Kurniasih bari ngalimba, sedeng panonna kawas nu nyeueung ka jauhna. Namung amanat awon upami teu didugikeun. Ulah rumaos abdi mah tos jadi runtah. Tinimbang kitu mah langkung sae abdi ditangkep sareng ditibanan hukuman mati. Rumaos. Teu kebat nyaritaana kaburu teu katahan nyelekna ka sedih. Bari buru-buru nongkup beungeutna ku dua dampal leungeunna. Mireung kitu Darta sempat ngahuleng meneng. Bari dina batina kebek rupa-rupa pertanyaan. Malah tuluy mah make melu ngarakacak. Red kanu nyampak kitu sareatna. Ras kabebenena nu boa moal jauh ti kitu nasibna. Antukna antara cinta jeung kageuleuh mun nya bebenena geus jadi runtah masyarakat. Galo mangaruhan kana pikirna. Di barung bari tambah sebel kanu boga pokal ngagebruskeun jeung kanu keur kumawasa. Bari sarakah mak segala beuki segala diringkid. Manamun kongang mah mani harita keneh hayang numpes jeung nyeuhkeun. Bari baid pangaruhna ulah rek aya nu kari ngadonepaan jiwa bangsana, bangsa Indonesia. Neng Kurniasih nyah cengkat bari nyusutan cipanon ku carecetna. Wok deui nyarita semudareuda. Mangga meungpeung lindeuk abdi geura tewak. Atanapi tibahankeun tah pelor pistol anu ngagaplok dina angkeng teh. Pokna bari neuteub jeung inghak-inghakan. Balaka we kasalira mah upami enjing di dieu guyur aya manusia bengistul sarakah kependak tos ngebabat tangguh yang getih ku Balati Demit. Ulah milari jurig anu teu katinga nya abdi nu gaduh dosana. Pokna deui bari tungkul. Jadi salira teh anggota gerakan Balati Demit atuh. Darta kaget bari mencong ka Neng Kurniasih. Babari nuding mah namung upami salira wantu nangkep atanapi mahala si runtah jarian. Sami hartosna teu cinta ka panutan salira ku anjeun sareng ka bangsa salira. Darta sempat ngahuleng atuh pok deui si runtah jarian nandeskeun maksudna sakali deui basana teh.
Atanapi sami sareng salira ngahianat karena tekad sareng perjuangan bangsa salira. Anu tos teu sudieun deui diperes sareng diparentah ku congo bayonet soldadu Nippon nu bengis sarakah angkara murka. Kehormatan abdi tos jadi wadal pamaksa nafsu-nafsu kamurkaanana. Mana abdi nekat benta wadal nu kedah diparepehan ku jiwana. Demi nyambuangkeun di seungitna kembang anu tos nyedek di jarian. Sareng demi bebas lepasna bangsa abdi tina tindakan anu sawenang-wenang. Abdi yakin tekad perjuangan satria-satria peta rupina moal geseh ti kitu. Mana upami di dieu salira wantun nyobi-nyobi nangkep atanapi ngaroga halasi runtah jarian nutos teu aya dayana. Sami hartos sareng ngahenat sumpah sareng tekad perjuangan salira ku anjeun. Duka namung punten upami salira bade niru-niru jiwa soldadu beulian anu kedah tumut anut kadununganana di nagara matahari terbit. Namung abdi tetep hoyong di pasian terang heula di mana sareng kamana ari nyemin cek Darta keukeuh. Geuning rupi aya pamrih nabarik sanes katalian ku asih. Baksana sumuhun dina anggoning salira bade ngalesotkeun abdi oloneng kurniasi neuteup. Namung teu sawios margi kedah silih eledan sanes balakawe abdi mah teu terang di mana sareng kamana-manana. Namung janji bade ngiring mang mapaikeun. Salajengna atuh salira oge kedah janji yen hal ieu teh mung semet salira nu kedah uninga. Bari dina betusna kaluar kedah jadi risiko salira ku anjeun. Ka abdi betus buakan nu sanes oge kitu. Darta seuri bari neuteub. Sumpahna oge kajen budal tina bujal, batan betus tina sungut. Mung ieu mah pedah kesatria bari puguh jujutanana. Neng Kurniasi malik neuteub seukeut bangun nu ngayakinkeun ka Darta. Kumaha mun upami sakadar akon-akon. Yakin satria sajati mah tara aya nu bohong, tikin tara lunca-linci luncat mulang. Mana ayeuna mah enggawe mulih, sanes kirang upami mung bilih aya nu nangenan. Panginten abdi kacing cirihi salira ilang komara. Cek Neng Kurniasi bari jung nangtung. Tuluy lempang ke lebah jandela bari malik ngareret ka Darta nu bangun betah keneh sungkan ingkah. Enggal mengpeung sepi. Pokna deui bari ngajanggilak lucu. Rai jandela buka lalaunan. Jerut Darta turun bari jeung pareumna lampu luar sarta mendeutna deui jandela. Hiuk angin peuting ngahiuk nebak awak Darta nu sasalingkeran pipir gedong putri demit nu kahalangan ku tetangkalan. Birigidik Darta ngabirigidik dumeh kerasa tiris. Angin asa nyiwitan kulit. Bener kaos nu teu ngarasakeun kanu heueung. Jeung ngahod-hod ku tirisnya euy. Cek karewas prajurit Juhri ka Tahya babaturanana anu ti tadi ngadepong hadapeun tangkal gi hujan. Bari panon mah teu weleh culang cileung cirining loba kasieun. Nya raos we meureun nu di jero mah sahanteuna gok jeung nu geulis di kamar paduduaan. Piraku teu sase. Dasar milik batur mah segala rupa teh ngan pinggeunaheun bae. Tahya nyari tanah humandeuar. Leheung mun kitu melang teh dewek mah sok sieun tuluy dikerekeb atawa tuluy dikeukepan ku ririwa anu marakayangan. Tempas Juhri bari ngaberi gidig. Awakna dirapetkeun ka Tahya nu antukna duanana kalah kasilih seret. Tu geuning jandelana muka. Di pareuman di listrikna di luar. Hihi, udah hanco kamana nya? Tahya mencrong ka lebah jandela. Pikiranana pinuh ku curiga. Nu geulis deui, nu tadi ngariringkit teh kamana nya? Waboa. Tebas Juhri. Si bedul teh. Tuh geuning budan codono kaluar tina jandela. Ulah kareuwah. Tuh geuning nyampeurkeun deui ka dieu. Urang jumput yuk. Tahya Noel bari nyikik seuri. Ulah. Urang api-api teu sidik we. Tebal Juhri. Teu hahehoh bangun nu teu capek cara tadi. Jolna deui Darta nyampeurkeun ka lebah anak buahna teh. Malah ayeuna mah make kaambeuh hiek-hiek minyak seungit sagala. Le manawi teh bade terasa wengi jeput. Urang abdi tos hoream ku tirisna. Cek Tahya bari mencrong kanu anyar datang. Mohon mau kahawe ngahod-hodan nu dikeukepan ku ibun mah tembal Juhri. Sareng manawi teh bade teras sumerdah kana rangkulan siluman.
Laras saya nama tiris-tiris ke wayah nawe kedah teras adus heula. Aku sok kawas ka anu tas ngalakukeun teu uni wae ari laing mah. Walon Darta bari buru-buru ngajak balik. Tuda, cengit nage menit teras napal kieu. Cek Tahya bari jung nangtung. Huntuna norok tok bawaning ku tiris. Sarang bani leleb kieu seungitna oge. Kade budan codono. Bilih sanes minyak samanea. Tempas Juhri bari nuturkeun Darta. Memang nya kaambeuk ku Darta oge. Yen seungit nu sakitu leleb segerna nu kaambeuk tadi barang sup ka kamar teh. Asa tuluy nutur-nuturkeun bari napal dina awakna. Ari diinget-inget, kawasna teh pa waktu manehna pageuh ngekeuweuk si Runtah Jarian alias Neng Kurniasih nu ngageugeuh gedong Putri Demit. Nu sakitu herang mencrangna moronyai piraku mun teu heroy. Tuda tadi ge kurang-kurang teger iman mah kana matak tuluy ngadon galungan di dinya. Ngan untungna teh boh Dartana sorangan boh Neng Kurniasih si Runtah Jarian. Taya nu karanjingan setan. Isukna isuk-isuk nyawe guyur. Yen Kapten Jepang kapanggih geus ngababatang bari dina pundukna nancep balati nu parat manggang beheungna. Sedang supirna nu sare dina mobil oge kapanggih geus ngelel aya nu nyekek. Ana dipaluruh kanu mangkuk di markas Putri Demit jeung ka awewe bawana. Cenah dina peuting eta teh si kapten rek ngageingkeun supirna. Sina mapageun baturna ka pangalengan. Saha nu boga dosana can kapaluruh. Semet nembleh kasih balati Demit. Pasukan siluman nu keur nyiar wadul parepeh hulu penjol nu lobana samanggar caruluk. Cag baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ke-18 karya S. Sukandar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Behaja pamit. Permios.